Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun diwaler rampes. Pendak deui sareng ibu nyaeta wasta ibu Ika Sri Sukarti di Palihan SD 3 Mekar Harja. Nah, dina dinten ayeuna urang bade lebet kana pangajaran basa Sunda. Nyaeta pangajaran 2. Nyaeta pangajaran 2 teh karesep. Kompetensi dasarna nu kedah ku urang dipahami nyaeta 3.2 mikawanoh kecap dina carita sederhana ngeunaan karesep sareng ngunikeun jeung nyalin kecap ngeunaan karesep. Tujuan pembelajaranna engke pamitos diajar nu ieu hideep engke tiasa ngajelaskeun sareng mikawanoh kecap dina carita sederhana ngeunaan karesep oge bisa ngunikeun jeung nyalin kecap ngeunaan karesep. Ayeuna hideep buka heula buku Midadamina anu ieu halaman 11. Mangga ku hideep dibuka Midadamina halaman 11. Pangajaran 2 nyaeta karesep. Ayeuna ibu bade ngajelaskeun heula nu kahiji, poin nu kahiji nyaeta ngunikeun aksara. Dina minggon kamari dina pangajaran hiji anu ngurus diri sorangan hideep parantos diajar huruf vokal. Huruf vokal dina bahasa Sunda teh aya 7. Cobi disebatkeun deui hiji-hiji. Emut keneh manawi? Cobi sebutkeun deui ayeuna nya. A, I, U, E, O, E sareng E. Nya, eta huruf vokal anu aya dina bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna urang bade ngunikeun aksara nyaeta aksara konsonan. 5 heula nu bade diajarkeun ayeuna nyaeta B, D, M, P sareng K. Sakali deui B, D, M, P sareng K. Cobi hidup diunikeun di bumi aksarananya sareng-sareng ibu hayu. B, D, M, P sareng K. Nah, kitu leres tiasa. Sae. Nah, ayeuna urang bade lebet kanu poin nu kadua nyaeta maca munggaran. Mangga ku hideep dibuka bukuna halaman 12. Buku Midadami halaman 12. Ayeuna mangga urang aos hiji-hiji. Di aosna nyaeta sami sareng nu tadi ngunikeun aksarana hiji-hiji. Misalna ayeuna B, O, L, A. Bola. Sapertos kitu panginten. Ayeuna lajeng anu kadua nyaeta D, A, D, U. Dadu. Gitu. Lajeng anu katilu M, E, R, I. Meri. Lajeng anu kaopat P, A, R, E. Pare. Lajeng anu kalima K, U, Y, A. Kuya. Janten kuya. Lajeng salajengna J, A, H, E. Jahe. Yeuna K, A, L, A, P, A.
lapa kalapa. Lah salajengna S A K O L A sakola sakola. Nah, kanggo salajengna deui nyaeta dina buku halaman 14 nu ieu nu midadami halaman 14 nu ieu mangga hidup diaoskeun ku nyalira. Nah, misalnya aya japati, sapatu, kaleci. Nah, gitunya. Nah, rupina dicekakeun sakieu heula pangajaran ti Ibu anu ngunikeun aksara sareng maca munggaran. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge pancena nyaeta mangga hidup ngunikeun aksara sapertos nu dicontohkeun ku Ibu tadi. Mangga hidup milih tilu wae tilu tina gambar anu dina halaman 12 sareng 13. Mangga hidup milih tilu kecap wae dibaca munggaran ku hidup terus di video kintunkeun ka WA ibu bapak guru masing-masing. Rupina sakitu wae pangajaran ti Ibu. Hapuntenna bilih aya kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.